Bade tuh Maros. Bade ka mana? Bade ka toko kantong di mananya? Toko kantong. Toko kantong. Bade ka mana, Ang? Iya, bade balanja kantong geuning anu namina teh naon nya Irfan. Irfan Hakim. Lain Irfan Hakim, Mang. Irfan Kantong di kantong cewek. Aduh, lepat wi deui ka langkung. Kalangkung, apa Pak. ditu? Tos tebih kalangkung nak tu ieu mah. Wi dewe ka ditu. Oh, lepat. Abi ningalina Sherlock ka dieu, Ang. Lepat, ieu mah Irfan Mansur aya ge paling dieu. Paling mana nu laresna? Itu paling ditu, paling ditu. Wi dewe ka paling ditu Tadi tebih. tanya di dieu nya, apa enak pae ongkong. Mohon atuh nuhun, Ah. Mohon. Kurang kali, Pak, eta. Mohon. Oh, Geuning gorengnya. Nah, di belah itu di mana pan hetalin? Lah, padoli teuing. Aing keuleuh budak leutik. lujit aing le budak leutikna anjing songong. Pibangus banget. Pibangus. Aing teresep ah. Kumaha lamun balik deui? Alah, padoli teuing. Aing pusing aing. Ang punten. Mangga. Bade naroskeun toko kantong. Toko naon? Toko Kantong Big bag Big shop. Irfan. Big Shop mohon. Paling ditu atuang kalangkung. Aduh, berarti ngagawe anu tadi. Mohon Ang belah ditu. Pali ditu, terus Tuh. lurus ka ditu SD. Terus ka ditu. SD tadi ditu. Terus ke pali ditu sakali tetep Berarti nu tidinya tadi teh. ngagawean. Anunya Siap, mangga. si goblok ngagawean. Aing nanya bener-bener. Paling aing. Anjing balik deui. Balik deui tadi itu. Tuh aing mah teu sapilu-pilu. Oh, Mang Ade eta jeung Mang Nur. Maka aing manehanana. Nah, henteu ingat nya. Tuh aing Mang Nur tadi teh ngomong gini. Cing, nah, sih sampeun ke Mang Ade. Kita pendak, Kang. Siap. Balik siap. Balik aing. Iya kita ngambil mah. Kang, pan abi teh naros saleres-leres naroskeun toko kantong Irfan Big Shop. Mohon nolosna paling dia, Ang. Ulah kitu Abi di atuh. piwarang ku ieu cenah. Sing laras atuh ai. Mohon leres tuh. taros teh. Apalagi ditu tuh, Ang. Ayo Cil. Siap tong aing leutik mah. Geus. Heureuy, Mak. Heureuy. Ah, anjing babat kabeh. Geletik-geletik ke desan ambak. Awas siap. Makan eta. Itu nama aja Mang Nur. Manehanana ka ka aing. Ih, Manehanana dasar. nyukapkeun lagi aing manten naon. Udah budak teh kitu gini eta mah. Heeh. Oh, iya, tacil tuh. Bener iya loba kantong. Sok turun. Goblok eta budaknya. Ditanya sebener-bener ku aing. Parah ini sama kabeh. Ulah sok kitu bubar-bubar ah. Namain ayang we atuh aja. Geus hayu. Rek dituyun ku aing. Oh, si keket. Keunam. Assalamualaikum. Oh, si Obos. Iya, abi anu tadi pasien Sherlock. Apa, Bos? Hai, alhamdulillah. Cil. Iya si Obos tah. Tah. Iya karung urang kali teh cenah muka ieu di bumi teh. Mohon. Bade balanja kantong. Oh, mangga. Kamu jualan online sami? Sami online mangga. Iya, sok. mohon. Badi dia online mangga, badi dia mangga. Ari si Obos di dia sok ngical online unggul atau napi? Online sarang ieu, sarang grosiran. Oh, iya teh Irfan Irfan Bag Shop. Bag Shop. Online Ya, mohon. Ai TikTokna naon sih? TikTokna sami Irfan Bag Shop. Jadi lamun peryogi teh. Badi da TikTok, badi Ah. dina Shopee, badi da Laja. Iya, kalau resan jeung urang kali teh muka toko ah. Oh, mohon mangga. Hei, sok milihan. Ayo, gas. Iya pengen tanya. Mohon mangga sok pilihan. Sok milihan nih. Sama bagus nih. 200, 200 lah. 200 we. Sok genpin. Aku nih.
Atuh ieu ulah ditunak aing. Sia. Tunak handap. Heuh, tunak balik ka handap. Atuh si pepes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dok Abret. Kevin Marucil. Nah, buat rekan-rekan di mana saja berada, nah hubungi aja Irfan Big Shop. Beralamatkan di mana ini teh? Kampung Munjul, Kampung RT 4, Munjul, RW RT 2, Desa Sukasukur, Nah. Kecamatan Cisayong. Sekali lagi, Tasikmalaya. iya, buat rekan-rekan sekali lagi yang membutuhkan tinggal datang ke sini atau di kepo aja di Irfan Big Shop. Irfan Big Shop. Buat rekan-rekan di mana saja berada yang membutuhkan kantong buat cewek, banyak jenisnya guys, tinggal hubungi aja di Irfan Big Shop. Luar biasa, pokoknya banyak pilihan. Yang mau jualan online, yang mau buka toko lagi glosiran, tinggal datang aja ke Irfan Big Shop. Ya, pokoknya updatekan dulur.